Ah, sia. Emang nuk beo oh. Oh, alhamdulillah tuh par kitu mah mun bungoh kok bina ge. Nya hayu atuh ayo sasi 7. Kalau resana bapak kemarananya pak sarap kecil. Ah naon seminggu mah cenah bapak mah kieu we ngapa ge sorangan. Nah hanya lira pak. Ai si mama sareng si Neng kamarana ieu teh. Ya pan bapak mah pan geus lagi geus pisah pan. Si Neng ngilu ka indungna ka ditu. Bapak mah kieu we ruk sorangan ngaputing ge. Rada semangat ke kebona tapi dah bakal lila mah tunggu sakieu mah teh. Neng jika di desa teh euy. Neng, ini rajin gitu, Neng. Nya ieu nya bor ieu kan ame saleker. Ya bener ketang, Neng. Sepados segar kalau Nengnya tuh ketinggalan seger gitu, Neng. Bener, Neng. Ah, nya amat ya sama gua. Balik ka mana ari atuh? Eta, Neng, bener ka payun, Neng. Oh, nya sok atuh balik ka payun mah. Sana cicing we di dieu. Dadah, Neng. Mojang desa. Mojang desa. Idaman asik euy. Kunaon we dong? Maneh kunaon mah? Urang keur bahagia kieu panggil jeung Mojang desa. Eta dong lain anu mana di ditu kan? Eta mah kenalan urang dong. Maneh ngaku-ngaku urang nu kenalan pertama mah. Untung. Mana nu ngenteng mah dong? Urang lain ge dek apel jeung Mojang desa. Oji ke kapel mah. Awas kela mun dibogohan ku maneh. Tah mi milik urang mi. Tah ieu urangnya euy. Bismillahirrahmanirrahim. Mojang desa. Idaman Ah, sia. Emang nuk beo oh. Jangan lagi koneng gitu. Jika na payu ieu mah yeuh. Dijual ka tukang kontes manuk ieu mah. Beo. Naon ai maneh beo-beo sudung saya mah obleng. Obleng. Benten bleng. Menawi teh beo bleng. Jamu asami koneng. Ah maneh mah lieur dong, main geus mana dong? Gaya gitu gembira anjing di anu geus disunatan maneh. Coba duit cecep. Sok atuh ka dieu turun oblengna. Beli hayong ieu gambar gembira udung. Enggal turun. Oh, siap dong. Oke, kira dong turun lah. Anjing, itu sama-sama bol. Ini ai, ah, imah ya, dusung bol. Terus
Oga kabar-kabar gembira naon udung teh atuh dong mi surasuri kitu ka si Oheng. Iya, udung pangijeng mojang desa. Jadi udung gembira. Oh, si Mujang desa eta dung. Nah. Eta mah kabogoh obleng emane sok. Angka deh dung, mana ulah main-main cilaka main-main api jeung eta mah kabogoh obleng. Kan embleng aku gitu. Kudu ngenteng leng, koreksi diri. Dung, masalah lalaki ke awewe ulah ningali fisik soalna nu penting mah urang tanggung jawab ke awewe eta. Nu penting urang ulah PHP, urang insyaallah masih setelan kampung kieu ge pasti menangkeun si Mujang desa eta nu panggeulisna di daerah ieu Kampung Cirinyi. Mana sok leng ah. Gas manuk beo. Maneh goblok banget gitu hayang si Mojang desa. Aya naon? Tapi dah lagi asa pernah ka dieu nya mun teu salah mah. Nya pernah Pak ti payun pernah ka dieu pasti neng nuju SMA keneh. Kinten-kinten abi bade uihani sana-sana bapak nah. Oh, sok didoakeun ku Bapak. Bapak masalah kokolot mati bisa ngadoakeun. Lamun diparengkeun si Neng nya ngaji deui jeung Cecep. Ngan sakitu unggul ti Bapak mau omat nitip. Sing raruntut rawut sauyunan, sing silih dupung ngarah panjang jodoh. Tah Bapak teh kudu jieun contoh mata kieu pisah jeung inung si Neng teh meureun mata kitu ge eueuh jodoh teh panjang jodoh. Mana euy bancet teh euy? Mana euy? Kemana euy areuh? Woi. Aya Mojang desa euy. Neng, antosan. Aya naon, ah? Antosan heula Neng, kenal. Ini aku adik itu yuk ngobrol. Ya, iya tuh. Nah, adik itu ngobrol. Oh, iya. Halo euy, Mojang desa lagi. Ngobrol itu di mana? Aya naon, ah? Alah euy balik deui anya saingan lagi budak. Paling ganteng. Ayo ngobrol ya sareng teteh Mojang anu geulis. Masuk biasa wae. Bade ngobrol naon? Iya, ari Neng terus gaduh ka Bogor teh acan. Ya atas aku, bade ngobrol gitu. Borodek daftar, Daftar naon ari AA? borodek daftar jadi jajaka desa. Masuk gitu wae. Emang saha ka Bogor teh? Rahasia eta mah nu terang mangan hate nengnya kira. Di kantor latinya. Ya mangga tuh, Marong ngegang wae. Sahanya eta mah jika babaturan si Ayah euy. Suarana ge bombas gitu jika tonton akhir. Weh, si Sepul geuning sugan teh saha? Cik, ngirim hujan ka dieu. Ayo, Bang. Ya. Sopan re tamu teh sasalaman anggur ge. Salam sok kenalkeun lah. Kenalkeun Abi Ujang. Abi calon kakak ipar Ujang. Nya kaya aduh aing moga kaipan nu kieu aduh ya Allah nih. Mending naon sia? Ini goreng. Kopi sia teh. Ai kabatur teh. Ya. Ieu teh caritana mah balik pasantren, Cep. Pak dia teh adi si Neng. Lamun sehari-hari mah bapak teh sorangan, kan kabeneran kamari teh datang dia. Caritana di pasantren supaya soleh supaya anu lah kieu teh gede hulu gitu. Oh iya mah tuteran Pak kantos sasarangan sarangan bi. Oh si Sepul. Teh nyangka maneh pul euy bisa ka imah urang. Cik atuh ngaca da beungeut maneh teh aduh ya Allah. Lancuk urang mah da geulis. Tosok kitu sia teh ka batur teh. Dari jodoh mah jorok sia teh. Nu cingket ge meunang nu waras. Nah, kitu patut mana ge can pugu sia teh meunang nu alus. Aya nu alus nih. Sore
Iya mah biasa aja sama ayah si AA. Itu gening si Oble. Tuh si Neng, nungguan Obleng itu pasti si Neng tengis kangenin ka Obleng ya siap Neng kalau kita ngobrol. Neng kemana wae? Mus kangen pilih papendak, Neng teh geus lopet geus ade geus temenan. Nya nih neng juga sami, pas kangen yang kependang. Nya Neng nya ate bobogohan teh tos lami, maksudnya urang nikah wah. Nya tos lami, nya hayu atuh yuk urang nikah yuk pada iraha. Nya ayu atuh yuk urang nikah yuk. bulan 7 lah ame gaduh calon itu balongnya siap. Nya hayu atuh ayu kasih 7. Nya Neng bulan 7 mah kan nya itu naon itu teh bisnis wortel model naon itu teh komeli pasti cair kayak urang nikah nama di hotel mewah lah di desa jadi murah hotel desa mah paling 3 juta sehari. Sobleng. Wanian. Mi kadangnya tuh Mi. Lu kawin Mi euy. Mi anjir Mi tega kitu Mi. Dengon di Cepang Mi. Nusuk dari belakang. Mari temenan, ayeuna temenan. Oh, eta paingan ngomong-ngomong boga ka Bogor teh Sobleng. Ka Bogor artinya aing mah dah. Edan sibuk jagong nusuk dari belakang. Tega, sungguh tega. Salah kayak pokoknya mah atas gak modal terus cair terus model enak balong-balong gitu kayak abi ke bumi aul melamar sama mau langsung mengatakan dengan hati ya ada dan dulu ya Nya mangga tuh kawin jeung aul tetek neng ai kawin jeung aul anu geulis bojang desa.